Ketemu lagi dalam kanal Bahasa Sunda. Apa jadinya jika announcement atau pemberitahuan pramugara ketika pesawat mau mendarat menggunakan bahasa lain? Ini dia. Penumpang anu dipihormat, sakedap deui pesawat urang bade euteup di Bandara Eceng Gondok Hidayeuh Kolot, wilujeng tepang di Bandung Kota Parahyangan. Waktos nunjukkeun bade nyedek ka magrib. Cuaca di Bandara Pangentepan nuju haleumheum bangun rek aya pihujanan. Hawa teu pati panas da panon poe tos bade surut. Pesawat ayeuna nuju ngahandapan, nu hoyong ka Jamban kudu ditahan heula dugi ka lampu tanda kenging ka Jamban diurungkeun. Ajekeun panyarandean kursi nu dicalikan, tilepan meja alit nu aya di payuneun sarta pageuhan beubeur kasalametan kanggo anu calik di payuneun. Jendela sing raikeun panutup jendela ameh tiasa ningali kaluar. Tetep ulah waka ngahurungkeun alat ngobrol katepihan, ulah waka ngadeg lelempangan dugi ka pesawat euteup sampurna. Sieun kuring wawakil ti awak kabin ngahaturkeun rebu-rebu nuhun tos marcantenkeun hiber sasarengan. Mugi sanes waktos urang tiasa tepang deui dina pangapungan sejen nganggo pesawat.